Hebatnya Sunda tuh, hebat Sunda tuh, dibawa kabehanana. Kenapa? Pak Ustad hebat, hafalan menang ngapalkeun 2 tahun beak rogo ge aya urun 7 pak otak ieu teh minimalna apal kitu kudu meuli dewe 7 pak deui angka 7 Pak. Naon teh eta tah kebudayaan Sumedang, calung angklung dogdog reog sebaheula sok aya rayak-rayak. Padahal mah itu keur ngomongkeun bab kapamingpinan Pak, rayak-rayak teh rende berem rende hideng eta rende kayas beki lawas kaedanan eta rende berem eta rende kayas beki hebel beki nineng lawas kaedanan hareupeun belana eta nu dibaca eueuh belana lain eta jiwa kapamimpinan teh pan kenerangkeun 7 jimat cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager pin singer jujur tur tabeung cager bener sing ju tur tak beunghar pamingpin teh eta jimat teh cager bager bener pinter singer jujur beunghar teangan pamimpin nu cager lahirna cager batina cager lahir kering batin nipu rakyat cager lahir cager batin nyaahan ka rakyat belaan dirina siap lapar melaan rakyat cenah seubeuh belaan dirina siap sangsara nu penting rakyat sejahtera. Itulah ngaran pamimpin anu disebut 7 jimat anu aya dina dirina. Weh